syariat. Namun orang nyebrang ke alam malakut make jalan khusus jalanna ngaranna thariqah. Urang geus datang ka alam malakut, urang diangkat jadi wali. Teh ke alam malakut urang ke alam lahut. Eta teh ya make ilmu tahakkuk. Ketika urang bisa berarti urang sampailah ke ilmu hakikat. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ieu kan keur nyaritakeun nu katilu yakni ruh sultani. Jadi ruh bangsa sultan, bangsa raja. Tempat tadi na fuad. Lamun urang bisa sakumaha urayan-urayan di kamari ikhlas. Maskanu hadhihi ta'ifah fil jannati tsalisah. Tempatna golongan anu ngabogaan ruh sultani surga nu katilu iana surga Firdaus. Urang ngeunaheun teh macaan kitu mah nya. Hiji urang asa endeg gitu kan gitu. Asa endeg gitu. Aduh, ya Allah. Tapi lamun urang nyaritakeun pelaksanaanna boro-boro urang dek jaba ka alam malakut melalui jalan khusus besok disebut thariqah di syariat ge ieu waduh ancul-anculan di syariat keneh geus ancul-anculan. Deres urang mah ngaji nyaho nu haram, nyaho nu halal, nyaho nu sunah, nyaho nu makruh, nyaho nu mubah nu jawaz. Ieu gara-gara ngaji, itu syariat. Itu syariat. Deres sanajan ngalaksanakeun mah henteu. Nyaho tahajud sunah ngalaksanakeun pait. Jaho riba teh haram, kredit haram, bunga bank haram, tapi Jaho kagarang datang ke Jaho doang. Ya Allah ya Rabb. Ya syariat ge urang ge ancul-anculan di syariat. Masya Allah karim. Aduh, pahara. Ieu kakarak di syariat. Nek kumaha nyaba ka alam malakut. Ya ini jadi wali. Ini kan urang keur ditungtun. Nyahokeun alam-alam, ruhul jismani, ruhul rohani, ruhul jismani. Maksudna dina tahap-tahap kan aya babacaan-babacaan tadi jeung cara-carana. Cek sultan Aulia Kutub Rabbani Syekh Abdul Qadir coba tah perhatikeun. Hayu deuk iraha. Hayu deuk iraha. Lalakon hirup teh pikir ya urang geus kolot jadahar bae tiba heula ja kieu bae. Sagala rupa diinum nyaho halal nyaho haram geus teu nyaho jasa kieu bae. Pakaian nu kumaha ge ja kamari BHS geus sabaraha puluh meureun. Tamer geus sabaraha puluh. Masyaallah karim. Tamer teh maksudna mah tuh jada geus kos kitu geus ngomong teh heula. Atuh geus kos kitu lah. Tilok meuli nya naman tapi make. Meuli tilok make osok. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Nah, ieu kuat tadi nasehatan awak. Lah kumaha kapanggihna bae. Jalain masalah makena sejana. Mulai teh urang berthariqah. Lain masalah makena sejak kolbuna. Ari dina syariat makapan sakadar zahir, cek zahirna suci heg. Tadi tibar sejahat teh. Cek syariat mah ieu daging teh jam mencitna bagus heg. Ieu hayam mencitna bagus heg. Ieu pakaian dia suci heg. Ja ieu mah lain sutra heg. Sutra ge ka beuli masuk dipake bae. Sok dipake bae. Ya mentah eta kan kakarak syariat.
mulai sejak kajeron teu hayang make nu mamana ge kumaha harapna babari tak ngomong mah babari kan ngomong mah tapi ketika orang make wah rada teu bagus ieu mah ganti deh geus mulai komo dipadukeun mah bajuna ieu sampingna ieu sorbanna mantep jasa atuh geus tah mah jahanam sebab eta teh kapan hayang kalemna ku makhluk lain ku khaliq ya kira kumaha coba hayu urang-urang masalah papakean bae ge ieu papakean encan bisa urang ngelempeng-lempengkeun kolbu kumaha ayana kumaha harapna hesena luar biasa hese masyaallah karim lain hese-hese wajana make jubah bae ieu make jubah lain sajubah-jubahna maksudna naon make jubah cuma maksudnya supaya ongkos kiai atuh cilaka jahanam nggak make jubah maksudna ieu mah nurutan Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi resep takaran nah ieu make jubah kunaon sih make jubah teh penghormatan beda wah atuh geus neraka deui leuwih di jahanam mah hayang dihormat segala rupa tuh jasma Yahudi nggak bener supaya lempeng saja eta kakarak orang nyaritakeun torekat jurang daya 7 ada jurang hawa bae wah jurang harapan tulul amal Usama bin Zaid meli Abid kemudian 40 poe encan dijual encan diperdekakeun panggil ku Ki Jaya ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Usama maneh ulah tulul amal naon Nabi tulul amal aya meli Abid 40 poe dijual encan dibikeun teh diperdekakeun teh masyaallah Tuhan eta teh tulul amal ai contona ulah tulul amal kumaha cek Kangjeng Nabi di mana-mana kula ngangkatkeun suku dampal suku Qadami hadihi boga harapan bakal napak deui ka ditu eta teh tulul amal ngahuleung bae Usama amboh cek Usama teh Tuhan mah lamun ngangkatkeun suku teu boga harapan bakal bisa napak deui nu mantak nu dihayalkeun teh maot nu dihayalkeun teh maot sok gerage hayalkeun ba aing bapa ulah jem hareup isuk bae geus hebat beuh aing mun isuk paeh kumaha urang kan lain gitu ieu nya kotok endoganana 15 lamun haju kabeh megar jadi 15 jadi jago kabeh kan hijina 50.000 kali 15 berarti sebar duit eta nu bener ja aya satu percaya beheran bisa belikeun ka embe ye jeung embe lamun sakali anakan 5 atuh rajin tumbungna tambah budak atuh ka hewan mah teu naon nyebut kos kitu aduh keur cerita dua-dua we atuh wah tereh loba bisa meuli sapi aduh lamun haji terus meuli sapi anakan setahun dua buru-buru 2 hiji wah geus pohara jas bisa meuli kareta kan gitu wah tulul amal ngaranna tulul amal teh kos kitu teh angel ka sorgana ka sorga ge aya harapan dong angel tah manta Kangjeng Nabi mah mun rek sare ulah aya bae kadaharan nyesa besi maot disuka urang mah di kulkas jang isuk aju kumaha tah atuh urang cilaka pan cenah kiai ge geus sia ka aing sok kitu bae sia mah tah lempengkeun niatna ya Allah ya Rabb abdi mah buah maut bae buah hirup bae teh duga ka isuk ieu kadaharan geus jika budak-budakeun wae sekeliling mah kabeh na ieu mah bisi aya hayang bisi isuk pagato abdi mah teh aya bisi aya tamu
mulai dulur-dulur datang ka dieu saya tamu sok eta mah lain nu abdi jang tamu isukna mah dahar ku urang deui ngan eta papasrahan kitu makan teu menang bobodohan lalagan Allah Maha Uning teu bisa urang nyodako-nyodakokeun lantaran loba nu ngalarang pamajikan lah sekeliling lah dan lain sebagainya atuh urang we salametkeun ya Allah ya Rabb abdina mah geus teu buah hirupan teu nyanggakeun sadaya-daya ieu mah beus we aya isukan anu paminggu ngaji aja teu puasa Cenah haju nyinggung lain nyinggung nyata. Eta kan lepas di urang nama. Asal nyatakeun mun eta tamu bikeun. Eta doang sakitu nyatakeun mun eta tamu bikeun. Lamun kenyataanna eta tamu teu dibikeun, cek malaikat bohong sia. Eta kakarek cek malaikat ku Allah. Cap dira. Praktek dah we hate urang. Badak tetep luhur sarajan loba. Asal bisa lempeng teh. Eta menang ti mana kenya ucapan eta menang ti moal datang Kangjeng Nabi hadir ka hiji imah lamun di hiji imah eta masih kana aya nyesa kadaharan. Malah gen anti Kangjeng Nabi hadir. Tapi gedinganan Kangjeng Nabi hadir ka kiai mal disebutkan si kiai nu datang. Tapi makanan loba. Nu di Garut teh ya, nu unggal malam Jumat kapanggih Kangjeng Nabi hadir eta teh bebeja ketika janan deuk maot. Bebeja unggal malam Jumat Kangjeng Nabi hadir datang ka dieu. Nah, terus sababaraha kiai loba kadaharan tapi geuning kadatangan Kangjeng Nabi hadir tah eta konsepna tadi aku. Mantak mun aya tamu bikeun. Ieu mah lain, aya tamu kajrok. Ayo urang lalakon hirup ya. Ieu lalakon hirup supaya benar-benar menuju Allah. Ieu jurang nu kahiji be jurang hawa. Wahara. Masyaallah kan. Encan jurang nu kadua, jurang cinta mahabbah. Ulah aya nu dipake karesep kecuali Allah. Hiji be resep ka Allah be. Geus atuh ayeuna mah make baju karena Allah dia cintana ka Allah. Abeh ku Allah di alam ongkos urang boga bebene. Waduh make baju teh pasti resepeun ge. Mahbubati. Ya Allah ya Rabbi. Ngistrikan aja ditendetkeun. Lancip. Mun aya jelema ka dieu bohewel. Bener tak? Hayang kalem ku bebene ku kabogoh. Dinecis-necis dihebat-hebat ulah be kabogoh tersebut. Mantak naon ka Allah teh minimal kos kitu bae. Supaya Allah resepeun jasa. Masyaallah karim. Segala rupa nu dipake ka resep ku Allah ulah ku makhluk. Geus sakitu konsepna cinta. Nu mantak terus be urang teh kudu riyadhah tafakur mesti kene aya kadua ti Allah musyrik urang ceuk ahli thariqah. Ya Allah, ngeri. Bahasana ge cek Kangjeng Nabi ge selain musyrik deui ngaibadahan. Jelema teh anu ngaibadahan dinar, anu ngaibadahan dirham, anu ngaibadahan karung, anu ngaibadahan. Eta kus kana itu ibadah. Jadi kahayang-kahayang urang nu dipake ka cinta ku urang teh dijadikeun ma'bud. Urang terikat teu merdeka. Tuh. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nya geus pasrah jasa cinta nangan ka Allah doang. Embung we aya sejen-sejen hayang langsung ku Allah. Ketika manehanana diasupkeun ka bandring jepretan ndek diabing dikaseurekeun col malaikat Jibril. Ya Khalilullah, kenaon? Bebeja gerak ka Gusti Allah cepet kula dek nyampekeun naon anu dipake ka hayang. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala ka anjeunna teu butuh saeutik aja. Heuh ieu ka Allah keun, ai ka Allah mah teu kudu make maneh Jibril. Allah mah uninga, memeh kaula dilahirkeun. Allah geus maha uninga, geus aya catetana. Jibril, idek
Ambo cak malaikat Jibril kakarak aing mah manggih jelema kos kieu. Kakarak kitu. Itu ya. Ye, istimewa dawalna Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika malaikat Israel datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abdi malaikat Israel. Naon? Nek nyambut nyawa. Ye, badi bikeun ka mana? Edit. Cik malaikat Israel apa? Karak manggih mah kos kieu. Ja hamba-hamba nu lain mah tilok kieu. Ieu kula tugas di Gusti Allah. Edit sia ka ditu. Maksudnya kula ieu kan tugas di Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah. Aing cintana ka Gusti Allah mah nya roh aing diserahkeun ka hamba. Aing mah cintana ka Allah diserahkeun ka Allah bae. Cek malaikat Israel kitu amat sih. Lantaran cintana ka Allah, ulah aya bae kadua ti Allah. Eta kan puara jasa. Lain tadi dibikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Je sapira roh dibalangkeun ka senegi aing daek cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Akhirna kieu bae cek malaikat Israel beja bae langsung atuh ka Allah kula embung. Bang bejakeun ka ditu. Henteu, geus, kula ge teu butuh maneh. Langsung Kanjeng Nabi Ibrahim bebenya, "Ya Rabb." Aya naon? Eta kos ngobrol jeung urang bae nya. Haji sia kikituanan edan sia. Maha uninga Gusti. Abdi sanes embung maot teh mangga janggakeun boro-boro ita. Dicabut nyawa dibelem ku Raja Namrud Raja Baladad demi cinta ka Gusti datang malaikat Jibril sugan abdi siap dibantu teu amma ilaika bahasa abdi fala ku cinta-cinta ka Gusti dikirup depae ku Gusti ku ari nyawa abdi dek dibikeun ka Gusti ulah melalui malaikat. Cek Gusti Allah eta makan tugas nu nyabutanana nyana hayang langsung ku Gusti. Aya tugas ya Kanjeng Nabi cek Gusti Allah. Ayo kita balik deui ka ditu. Langsung ku kaula. Langsung datang. Datang deui Israil. Waalaikumsalam. Ulah dicarekan ya. Aduh cek dia malaikat ke sini. Sini carekan. Tapi kulantaran Gusti Allah mere mandat anggap kula Gusti Allah. Tuh, jeung nu luhur makan kitu. Anggap kula Gusti Allah. Geus atuh kula teh wakil Gusti Allah. Anggap Gusti. Serahkeun roh. Wah kitu nama tuh. Cek malaikat itu ke. Pan kula kene. Geus aya di hati aing cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Di mana? Aing geus ngobrol langsung jeung Gusti Allah. Dek diserahkeun roh teh ka Gusti Allah. Cacak-cacak boga 1000 kabeh dek dipikeun ka Gusti Allah. Komo deui ieu hiji. Jangan tuh ay mamawa roh kos kieu. Waduh, cek malaikat itu karek panggih aing mah kos kieu. Bejakeun geus ka ditu. Geus cabut, bawa ieu roh aing. Bawa cabut set. Eta naon eta? Cinta. Hiji we Allah. Dek disiksa Allah. Dek dianiaya Allah. Dek kumaha Allah. Kadua hiji we Allah. Dek dicabut nyawa ge nentang keneh bae ka malaikat Israil. Lain Allah. Atuh ka hewan mah teu naon nyebut kos kitu. Aduh, cerita dua-dua we atuh. Wah, tereh loba bisa meuli sapi. Aduh. Lamun haji terus meuli sapi, anakan 1 tahun 2, boro-boro 2 hiji. Wah, geus pohara jas. Bisa meuli kareta kan itu. Wah, tulul amal. Ngaranna tulul amal teh kos kitu teh. Angel ka sorga angel. Ka sorga ge aya harapan dong angel. Tah manta Kangjeng Nabi mah mun rek sare. Ulah aya bae kadaharan nu nyesa beusi maot disuka. Urang mah di kulkas. Jang isuk. Aju kumaha tah atuh urang cilaka. Pan cenah kiai ge geus sia ka aing sok kitu bae. Lempengkeun niatna. Ya Allah ya Rabb abdi mah buah maut bae buah hirup bae henteu duga ka isuk. Ieu kadaharan geus jika budak-budakeun wae sekeliling mah kabeh na ieu mah bisi aya hayang bisi isuk pagato abdi mah teh aya bisi aya tamu.
mulai dulur-dulur datang ka dieu saya tamu sok eta mah lain nu abdi jang tamu isukna mah didaharku urang deui ngan eta papasrahan kitu makan teu menang bobodohan nalagan Allah Maha Uning teu bisa urang nyodako-nyodakokeun lantaran loba nu ngalarang pamajikan lah sekeliling lah dan lain sebagainya atuh urang we salametkeun ya Allah ya Rabb abdina mah geus teu buah hirupan teu nyanggakeun sadaya-daya ieu mah beus we aya isukan anu paminggu ngaji aja teu puasa Cenah haju nyinggung lain nyinggung nyata eta kan lepas di urang nama asal nyatakeun mun eta mubikeun eta doang sakitu nyatakeun mun eta mubikeun lamun kenyataanna eta mun teu dibikeun cek malaikat bohong sia eta kakarek cek malaikat ku cek Allah cap dira praktek da we hate urang badak tetep we luhur sarajan loba asal bisa lempeng teh eta menang ti mana kenya ucapan eta menang ti moal datang Kangjeng Nabi hadir ka hiji imah lamun di hiji imah eta masih kana aya nyesa kadaharan malaekeun anti Kangjeng Nabi hadir tapi gedinganan Kangjeng Nabi hadir ka kiai moal disebutkan si kiai nu datang tapi makanan loba nu di Garut teh ya nu unggal malam Jumat kapanggih Kangjeng Nabi hadir eta teh bebeja ketika nya nandek maot bebeja unggal malam Jumat Kangjeng Nabi hadir datang ka dieu nah terus sababaraha kiai loba kadaharan tapi geuning kadatangan Kangjeng Nabi hadir tah eta konsepna jadi aku mantak mun eta mu bikeun ieu mah lain eta mu kajrok aya urang lalakon hirup ya ieu lalakon hirup supaya benar-benar menuju Allah ieu jurang nu kahiji be jurang hawa wahara masyaallah kan encan jurang nu kadua jurang cinta mahabbah ulah aya nu dipake ka resep kecuali Allah hiji be resep ka Allah be geus atuh ayeuna mah make baju karena Allah dia cintana ka Allah abeh ku Allah di alam ongkos urang boga bebene waduh make baju teh pasti resepeun ge mahbubati ya Allah ya Rabbi ngistrikan aja ditendetkeun lancip mun aya jelema ka dieu bohewel bener tak hayang kalem ku bebene ku kabogoh dinecis-necis dihebat-hebat ulah be kabogoh tersebut mantak naon ka Allah teh minimal kos kitu bae supaya Allah resepeun jasa masyaallah karim segala rupa nu dipake ka resep ku Allah ulah ku makhluk bisa sakitu konsepna cinta nu mantak terus we urang teh kudu riyadhah tafakur mesti kene aya kadua ti Allah musyrik urang ceuk ahli thariqah ya Allah ngeri bahasana ge cek Kangjeng Nabi ge selain musyrik deui ngaibadahan jelema teh anu ngaibadahan dinar anu ngaibadahan dirham anu ngaibadahan karung anu ngaibadahan eta ku sekarang itu ibadah jadi kahayang-kahayang urang nu dipake ka cinta ku urang teh dijadikeun ma'bud urang terikat teu merdeka tuh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyana geus pasrah jasa cinta nangan ka Allah doang embung we aya nu sejen-sejen hayang langsung ku Allah ketika manehanana diasupkeun ka bandring jepretan ndek diabing dikaseurekeun col malaikat Jibril ya Khalilullah enaon bebeja gerak ka Gusti Allah cepet kula dek nyampekeun naon anu dipake ka hayang ceuk Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala ka anjeun teu butuh saeutik aja heuh ieu ka Allah keun ai ka Allah mah teu kudu make maneh Jibril Allah mah uninga memeh kaula dilahirkeun Allah geus maha uninga geus aya catetana Jibril idut
Ambo cak malaikat Jibril kakarak aing mah manggih jelema kos kieu. Kakarak gitu. Itu ya. Iya, istimewa dawalna Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika malaikat Israel datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abdi malaikat Israel. Naon? Nek nyambut nyawa. Ye, bawa dibikeun ka mana? Edit. Cik malaikat Israel apa? Karak manggih mah kos kieu. Ja hamba-hamba nu lain mah teh lo kieu. Ieu kula tugas di Gusti Allah. Edit sia kan itu. Maksudnya kula ieu kan tugas di Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah. Aing cintana ka Gusti Allah mah nya roh aing diserahkeun ka hamba. Aing mah cintana ka Allah deuk diserahkeun ka Allah bae. Cek malaikat Israel kitu amat sih. Lantaran cintana ka Allah, ulah aya bae kadua ti Allah. Eta kan puara jasa. Lain tadi dibikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Je sapira roh dibalangkeun ka senegi aing daek cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Akhirna kieu bae cek malaikat Israel bebeja bae langsung atuh ka Allah kula embung. Bang bejakeun ka ditu. Henteu, geus, kula ge teu butuh maneh. Langsung Kanjeng Nabi Ibrahim bebenya, "Ya Rabb." Aya naon? Eta kos ngobrol jeung urang bae nya. Haji sia kikituanan edan sia. Maha uninga Gusti. Abdi sanes embung maot teh mangga janggakeun boro-boro ita. Dicabut nyawa dibelem ku Raja Namrud Raja Biadab demi cinta ka Gusti datang malaikat Jibril sugan abdi siap dibantu teu amma ilaika bahasa abdi fala ku cinta-cinta ka Gusti dikirup depae ku Gusti ku ari nyawa abdi dek dibikeun ka Gusti ulah melalui malaikat. Cek Gusti Allah eta makan tugas nu nyabutanana nya hayang langsung ku Gusti. Aya tugas ya Kanjeng Nabi cek Gusti Allah. Ayo kita balik deh ka itu. Langsung ku kaula. Langsung datang. Datang di Israel. Waalaikumsalam. Ulah dicarekan ya. Aduh cek kiana malaikat ke sieun. Sieun dicarekan. Tapi kulantaran Gusti Allah mere mandat anggap kula Gusti Allah. Tuh, jeung nu luhur makan kitu. Anggap kula Gusti Allah. Geus atuh kula teh wakil Gusti Allah. Anggap Gusti. Serahkeun roh. Wah kitu nama tuh. Cek malaikat itu ke. Pan kula-kula kene. Geus aya di hati aing cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Di mana? Aing geus ngobrol langsung jeung Gusti Allah. Diserahkeun roh teh ka Gusti Allah. Cacak-cacak boga 1000 kabeh dek dipikeun ka Gusti Allah. Komo deui ieu hiji. Jangan tuh ay mamawa roh kos kieu. Waduh, cek malaikat itu karak panggih aing mah kos kieu. Bejakeun geus ka ditu. Geus cabut, bawa ieu roh aing. Bawa cabut. Eta naon eta? Cinta. Hiji we Allah. Dek disiksa Allah. Dek dianiaya Allah. Dek kumaha Allah. Oh, kadua hiji we Allah. Dek dicabut nyawa ge nentang keneh bae ka malaikat Israel. Lain Allah siapa? Aing mah kudu Allah bae. Beuh, budak birokrasina kudu bebeja heula pan ka ditu. Kudu aya SK karak beres. Eta naon eta? Eueuh nu kadeuleuh ku Kangjeng Nabi Ibrahim hiji we. Allah. Masyaallah karim. Wahara jasa. Eta lah cinta. Sakumaha Siti Zulaikha? Siti Zulaikha teh ketika baheula mah keur aya hawa nafsu, ngudag-udag Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna Kangjeng Nabi Yusuf. Neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf keur lapar seubeuh. Neuleuh Haji Pendi keur seubeuh lapar.